Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kum wae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika malah haur konengna oge teu ditembongkeun atuh pecut kulit munding bogana bahrowi anu kabawa ku manehanana sanajan ayeuna oge terus dibawa dibelitkeun dina cangkengna ku manehna tetep we dibuni-buni nyaeta bisi mata kajadikeun pamardaka tatanya nu kapapanjangan. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana maksudna tadi mah ani teh moal waka init-initan rek leureuh we heula sabulan mah moal ka mana. Tapi Ki Jantra oro kaya mani geus kumejot we hayang papanggih jeung nu jadi anak pamajikan nyaeta mah ijah Katut Nyi Tarsiah. Peperiheun nu di Ciaro mah lapur teu bisa diteang-teang nyaeta lantaran paur bantrok jeung si Jaka di jalan. Ari rek ngajakan Andi rada berat kuletah keur mah jauh turug-turug tangtu di dituna teh moal sakedeung kana tangtu Andi teh moal daekeun. Nyadina hiji poe mah bring bae arindit duaan katilu si Ruyuk. Cakali ieu mah jalana teh ka Pasir Banteng. Lantaran boga maksud bari rek nepungan Mad Tasim di Kadungora. Didinya atuh rek terus ka Tamakbaya nepungan Aki Musani. Di Tamakbaya mah karena gawe ngetan ka Lembur Hujung. Jadi moal kungsi ngaliwatan ka Cipancar heula. Memang pikeun Andi mah jadi ngarasa hoream oge agar mah bareto teh kapan deui kungsi riributan kungsi diributkeun ku Ki Badra jeung ku Ki Jalal nyaeta dina peutingan Nyi Euis pangantenan meh bae manehna dikoroyok ku pangeus Lembur lamun kurang-kurang akal mah. Kanca dangu sadayana rupana bae Andi teh kudu balitungan deui jeung Wijana. Harita teh kabeneran Wijana pamajid Katut Widarma tiluanana keur maju ka Panenjoan biasa dina raraga maluruh si Jakalara jeung Karna. Maranehanana geus ngaliwatan Pasir Banteng. Jadi Andi jeung Ki Jantra mah beunang disebutkeun tacan sakumaha jauhna ti Panenjoan. Seperti biasa, si Ruyuk mah kakalayangan di luhur, miheulaan nu keur laleumpang. Geus rada hanggang kakara ngadagoan, nyeng celek dina tangkal johar. Di mana geus deukeut, kakara manehna ngageleber deui, kitu jeung kitu we. Atuh tempo-tempo si Ruyuk teh cicing we di tukang.
Engke di mana Ani geus jauh, kakara manehna ngudag. Harita ge, si Ruyuk mah geus ngablesat miheulaan. Pogo we, jojol brewe pamajid Katut Wijana sarta Widarma teh ku si Ruyuk mah jojol kanyahoan we. Ngaran-ngaran sato sakumaha ngarti sarta ijesna oge. Sato mah moal bisa disaruakeun jeung jelema. Pokona mah moal boga jejeuhan sarta ijiran. Sagala-galana ngan nurutkeun naluri kasatoanana. Saperti harita barang ret si Ruyuk ka Wijana. Nyahona yen eta jelema teh musuh dununganana. Kukituna sewot bae si Ruyuk teh narajang. Atuh puguh we pikeun Wijana atau Widarma dalah pamajid pisan. Kabeh-kabeh geus pada nyaho yen eta heulang teh bogana Andi nu katelah si Buntung jago tutugan. Wijana nu memangna geus cukup boga pangalaman lantaran geus aya 2 kalina ditarajang ku si Ruyuk. Bareng mireungeuh si Ruyuk nyerorot oge ngagentak manehna nyabut ruyung kawungna. Atuh Widarma nya kitu keneh ngagentak nyabut bedogna. Ngan pamajid nu teu pipilueun teh malah manehna mah ukur nempokeun kawas nu ngahaja nanggap. Seot si Ruyuk nyerorot terus nyabet ke Wijana nu maksudna mah rek ngagapruk kana sirahna. Tapi Wijana cukup ringeus. Sakilet manehna ngahiukeun ruyungna pikeun mapag heulang anu dianggapna kacida kurang ajarna. Si Ruyuk ngalegot bari terus nyarepet ka Widarma. Oge maksudna nya kitu keneh rek ngabintih kana sirahna. Orokaya Widarma oge ngagentak ngagunakeun bedogna. Nu pikeun si Ruyuk mah kapaksa kudu ngajaul deui. Kukituna kapaksa manehna kalah katerus we narajang ka pamajid anu memang katempona teu mawa pakarang. Seot si Ruyuk nyabet kesitna teh teu beda we tinu rek ngagapruk ka anak hayam. Orokaya sanajan bener lemor. Tapi kapan dampaleungeunna mah leuwih-leuwih ti bedog dina ngabahayakeunana mah. Waktu si Ruyuk rek nyabet sirah, pamajid ukur ngagilekeun sirahna. Yuk jabrod we. Si Ruyuk dibabuk ku dampaleungeunna nu geus muka sapinuhna. Kukituna teu loba dicoreka, gebut we. Si Ruyuk ngagebut kana taneuh, galaprak. Rek hibar deui, tapi teu bisaeun lantaran jangjangna ngadadak jadi ngaplek sabelah. Gancang atuh pamajid muru. Lain rek nanaon ngan manehna teh teu burung we ngarasa reuwas mah. Sok sieun heulang teh terus paeh. Beuh, bisa kumaheun teuing ngamekna Andi. Tapi si Ruyuk teh teu beunang ditewak. Manehna terus we acrog-acrogan ngajauhan bari ngagelik kacida tarikna. Wijana terus ngudag nya kitu deui maksudna oge rek ngilikan tatuna. Nah jangjangna teh potong atawa ngan sakadar ngaplek bae. Geus kitu mah manehna oge ngarasa hariwang, pasti Andi teh bakal amarahna. Kanca dangu ari Andi Katut Kijantra nu harita keur jongjon we laleumpang. Puguh we lain deui ngagebegna barang ngadenge sorana si Ruyuk nu sakitu tarikna. Komo pikeun Andi mah geus ngarti deui yen kukutanana teh keur nyorang kanyeri anu pohara. Kukituna teu panjang deui mikir, belecot we manehna lumpat leok mengkol. Bre si Ruyuk keur acrog-acrogan. Sedang tukangeunana aya nu keur ngudag nu tayalian ti Wijana. Eukeur mah ka Wijana teh memang na masih keneh boga kapanasaran. Durug-durug ayeuna aya pasal pisan. Manehna geus teu mikir naon-naon deui. Komo kana papatahna Aki Musani mah sama sakali teu ingeteun. Kukituna teu anta parah deui sabrut we. Andi narajang ngagunakeun leungeun buntungna. Mangkelanan Andi. Wijana bari ngagentak ngolebat ka gigir. Maksudna mah rek mere penjelasan heula. Yen pangna heulangna ngarandapan musibat nu saperti kitu teh lantaran salahna sorangan narajang miheulaan. Alah, teu perlu ngalobakeun omong Wijana. Memang Andika jeung kaula teh masih keneh aya balitungkeuneun. Tapi Andika teu perlu ngakaya kukutan kaula. Andi bari sebut nih narajang, ureupna mani bangbaraan, tandaning manehna bener-bener ngumbar tanagana. Sabar heula Ki Andi. Kaula memang nu boga pokalna.
Tabongan helang teh tepupuguh narajang miheulaan. Pamajid ngagorowok maksud nama ngelingan ka Ani supaya ulah kaburu ku nafsu. Satalen tilu baru Ani kajeng si Wijana mah pamajid. Geus teu berloba alasan. Hayo geura bejadkeun ieu dada si Ani lamun nyata Ani kalalaki. Ulah ari wani teh ngan sakadar ka satu hewan. Ani bari males ngagorowok. Sedang panarajangna teureun terus we ngincer badana Wijana. Ade ari teu beunang dibawa badami mah Ade. Bau geura ragap ieu si Ruyung Kawung. Wijana ngagorowok pinuh ku tangtangan. Cirina teu beda we tinu disepit. Barang manehna ngadenge pok-pokanan Ani tadi. Memang eta nu dipenta Wijana. Hayo patut tunggalah jeung kaula. Coba jajal wawasan si buntung jago tutugan. Ani bari nyebrutkeun deui perep buntungna anu ti tadi ngan poos-poos we. Lantaran Wijana terus kekolebatan nyingkahan panarajang. Baheula Ani. Kaula moal mundur sanajan satunjang beas. Wijana bari ngagentak ngalelepkeun badana dina gerakan monyet ngemil. Sarta maksudna mah rek diteruskeun ku gerakan cala dinoktrok. Pikeun ngahanca iga burung nu jadi lawan. Tapi Ani ayeuna mah memangna geus jauh tingkat pangabisana lamun dibandingkeun jeung keur waktu samemeh digemleng ku Aki Musani. Bareng manehna mireungeuh gerakan Wijana kitu teh, manehna ngagentak ngajorelat ka gigir bari nyambarkeun dampal suku katuhuna dina gerakan walang sungsang. Rakaya Wijana oge teh eleh kesit. Manehna ngagentak ngagilirkeun badana ngabarengan robahna gerakan leungeunna nu ayeuna mah geus ngaheat dina tenggelan kedet pikeun ngahanca dampal suku. Kan bae Ani oge memang papada kesit nyalamatkeun diri. Sakilat manehna narik deui sukuna langsung ditempatkeun tukangan suku katuhuna sedeng badana ngagentak ngagilek ngenca bari ngabarengan nyebrutkeun leungeun buntungna deuk ngahanca careham lawan. Tapi Wijana ngagentak ngagilirkeun badana ka katuhu ngabarengan suhu katuhuna ditarik ka tukang. Sedeng suhu kencana dina gerakan kuda beger ngaheat deuk dipake nejeh ke kemplong Ani belah katuhu. Rokaya Ani memang kacida cingeusna ngagentak manehna gunakeun leungeun katuhuna pikeun nimpug dampal suku lawan ku gerakan malang kutung. Nu tumrapna ka Wijana lain deui ngaranjugna. Nu ngajadikeun manehanana ngagentak ngajaul ka tukang ngagunakeun gerakan diler kasaatan. Nah make ngejat Wijana. Kitu peta geuring nu disohorkeun si Ruyung Kawung teh. Tandangna Ani memang bener-bener batak ngaheab nu jadi lawan. Tapi Wijana teu nembal. Manehna kalah ka ngareret ka Pamajid. Oge Pamajid teu beda we ti Wijana. Pada-pada ngandung kaget anu pohara. Lain kaget ku wawasan Ani, tapi ngarasa kaget ku gerakanana bieu waktu Ani rek nimpug dampal suku. Lantaran eta gerakan teh persis saperti gerakan timpug miring dina jurus alip. Lantaran sakanyaho manehanana mah nu ngabogaan jurus pasangan alip teh ngan duaan. Nyaeta Aki Sidik almarhum anu saterusna diwiridkeun ka Gumilar. Sarta nu ayeuna geus dipiboga ku Wijana. Sedeng nu saurang deui nyaeta guruna Pamajid pribadi. Nu kumanehna sorangan tacan kungsi ka pemilik lantaran manehna kaburu nuturkeun anu jadi pamajikan ka kampung Cibalieur di Pakidulan anu pernahna teu jauh ti Sancang. Ngan nyaeta Hanas guru ditinggalkeun di Cirebon. Sarta jurus pasangan alip tacan kungsi ka pemilik. Anakna lalaki nu munggaran pisan bet teu kungsi 12 tahun umurna. Sawatara tahun ti harita geletuk dewe pamajikanana ninggalkeun. Atuh geus karuhan kitu mah biur we manehna nyungsi deui ka Cirebon. Maksudna rek neruskeun ku guru. Tapi mata kanjakalna teh guruna geus teu kasampak. Bejana geus pindah ka sejen daerah. Tapi teu bisa disebutkeun di mana-manana. Ieu pang-pangna nu matak ngagetkeun ka Pamajid. Na ti mana Andi teh meunang guguruna.
Kumirengah ti heula jurus gelap ngampar dipiboga ku Ani ge geus lain dehelokna. Lantaran jurus eta teh saestuna mah meunang nyiptakeun manehanana kadua dulur sapaguruanana nu nepi ka ayeuna oge teu kanyahoan di mana ayana. Ai nabat kalah kacaricing. Sor, saha nu rek maju? Ani ngagorowok deui. Ogo we. Tumerapna kawijana teu beda we tinu diseureud kalajengking. Manehna kakara eling yen harita teh keur nyang hareupan musuh. Ku kitu ngagentak manehna luncat ka hareupeun Ani bari nyambarkeun jurus oray totog. Tapi kalah ka manehanana sorangan nu meh-mehan kebenangan. Lantaran Ani nu memang geus cukup nganyahokeun kumaha tipu dayana gerakan oray totog. Ani kalah sebrut we mapag ku leungeun buntungna nu tumerapna kawijana geus matak ngaranyug deui bae. Ku kitu ngagentak manehna ngagunakeun ulin besot. Tapi tetela leungeun buntung teh hese pisan ditewakna. Mena ngaleungit tina sasaran. Atuh dina mecenghulna tembong sakilat geus ngabalesur matak paur lantaran mangrupa benturan nu matak ngabajadkeun dada. Tapi Wijana teu kapetolan. Ngagentak manehna ngawangun galura laut kidul. Tembong ayeuna mah leungeun buntung teh leungit ka ampuhanana. Lantaran karasa ku Ani tonjokanana jadi kacida beratna sarta plus tepuguh. Teu beda we tina Rajang Cai. Sebalikna benturan Wijana ayeuna nu datangna teu beda we ti hujan nepi ka Ani ampir-ampiran kawalahan. Kan untungna ngeuntak manehna ngawangun gerakan jukut riwut. Masih keneh panglalar ti Aki Musani. Ku kituna ayeuna mah Wijana nu teu puguh pola lantaran unggal-unggal ngasupkeun jurusna. Kadeulana badan nu jadi lawan teh jadi ngariut ngaleutikan. Sarta teu putus ngan semet kitu we. Bari ngariut teh benturan leungeun buntungna terus nyeburut nu antukna manehna ayeuna nu kawalahan. Tungtungna mah seret bae Wijana nyabut ruyung kaungna. Hehehe. Geus bosan ngadu peureup teh. Ani ngahehe satengah mapanas nu jadi lawan. Ret manehna ka Ki Jantra. Tembong semu nu keur ngarenyu ngarasa bunga. Dumeh tetela Ani teh ayeuna mah bisa nandingan nu jadi lawana. Sarta ku bawani ngarasa kataji Ki Jantra teh nepi ka teu pisan malire ka Ciruyuk anu harita geus eueuh ti dinya lantaran sajeroning rame nu padungdung teh Ciruyuk mah ngeureuyeuh acrog-acrogan balik deui ka panenjoan. Tong kalah kaloba ucap Ani. Ayo geura kaluarkeun pakarang Andika. Lawanan yeuh ruyung kaung kaula. Wijana bari ret ka Pamajid jeung ka Widarma. Duanana katempona bangun nuker dilimpudan ku rasa hariwang. Memang sanyana pangpangna mah Pamajid. Lantaran ku teu mentalna gerakan besot jeung gerakan galura laut kidul teh. Ieu geus jadi pertanda yen nu jadi musuh teh bener-bener hebat. Ulah-ulah Wijana nepi ka kudu ngalaman jadi pacundang. Hehehe. Baheula Wijana ruyung kaung Andika ku kaula pasti bakal diladen. Ku ieu we yeuh, ku haur koneng. Ani bari mesat haur koneng tina tonggongna, seret dipaut tina lawona. Memang kumanehna teh disolobongan, puguh dipusti-pusti naker. Ari Pamajid barang mireungeuh pakarang Andi katempo manehna ngaranyug deui bae. Malah ayeuna mah leuwih-leuwih. Da eta we panonna oge mani teu sirikna dipolototkeun. Kawasna bae hayang leuwih sidik. Nah bener nu keur dicekel ku Andi teh haur koneng atawa lain. Ke lanan. Pamajid paparahna mah rek ngahulag heula. Ngan bae teh kaburu prak. Lantaran gerakan ruyung Wijana geus ngabalesat manten ngahanca sasaran. Sorana meni ngahiung totonden dieusi tanaga nu kacida hebatna. Heuk. Ruyung kaung dina gerakan nyela bumi. Seolah-olah deuk meulahkeun badan Andi. Tapi Andi oge rikat ngagilek. Bari nakis ku haur konengna. Pletok diadu. Disangka ku Ki Jantra atawa ku Widarma mah moal teremuk haur koneng teh. Tapi jauh tina sangkaan. Haur koneng tetep beleger.
sarta badan Andi tetep pageuh dina kuda-kudana. Oro kaya kalah karuyung kawung, gerakanana jadi ngolewang, malah wijanana sorangan badana nepi ka nyangeyeng. Akibatna wijana lain deui ngaranjugna. Pamajid mah mani ngadadak pias. Mun teu sieun wijana salah tarima mah manehna boga maksud rek misah lantaran geus bisa dipastikeun haur koneng teh lain pitandinganana ruyung kawung. Ulah-ulah wijana ngarandapan mamala nu lain deui hebatna. Tapi wijana sanajan ngarasa kaget, saeutik oge teu matak nyentarkeun hate. Ngagentak manehna ngawangun gerakan kolecer muih menang mulungan tinu jadi pamajikan. Hebat lain dikieuna. Tungtung ruyung muihna teh teu beda we tibor anu deuk ngarujad gendada. Tapi ku andingan ukur ibabuk 2 kali dibulang-baling. Gerakan kolecer muih teh nepi kabuyar. Teu nyanggapul ya. Kukituna gentak wijana ngagunakeun gerakan lancah maung. Masih keneh menang mulungan ti ipah. Sorana nepi ka ngahiung teu beda we ti bangsing. Puguh kahebatanana memang lain heureuy-heureuykeuneun. Badan wijana saeutika oge teu tembong lantaran katutup ku ruyungna dina gerakan lancah maung anu terus ngubeng teu beda we ti jari-jari beusi. Sarta terus maju nyampeurkeun nu jadi lawan. Mun kena kana sirah teh piraku we teu ngagelenceng leupas tina beheungna. Tapi Andi tetep ayem lantaran manehna pinuh kapercayaan kana haur konengna yen pakarang naon bae oge bakal leungit kaampuhanana. Kukituna ngagentak manehna ngawangun gerakan turih wajid meunang guguru ti Mad Tasim. Bus congo haur koneh teh asup kana sela-sela gerakan lancah maung. Derak-dak reg we. Gerakan lancah maung teh ngadadak eureun. Congona ruyung kawung teh nepi ka mareklek maruragan. Atuh wijana nepi ka ngagedebut kasentak ku tanaga ruyung kawungna nu ngadadak eureun. Sedeng haur konengna mah teu naon-naon. Mundur jangjana. Pamajid ngagorowok bari jelang we luncat ka hareupeun Andi. Kolot mah kudu jeung pada kolot deui kisilah. Ngadadak ti tukangan Andi ayeun ngagorowok. Si horeng pamardaka kakara ngarongheap. Pangna datang teh lantaran mireungeus si ruyuk anu sasatna ruksak jangjangna sabelah. Kukituna geus teg we yen tangtu aya naon-naon nu keur karandapan ku Andi katut ki jantra. Bilang we pamardaka luncat ka hareupeun Pamajid. Tapi nah atuh ari deuk adu hareupan sarta 2 pasang panon padu teuteup. Ngadadak itu ieu riuk pasemona robah. Uka ieu teh. Pamajid nanya bangun asa-asa. Aduh. Ieu teh Kang Suangsa. Pamardaka kalah malik nanya. Tapi nya kitu deui, bangun anu asa-asa naker. Aduh, Adi. Geus ieu teh dur Akang. Nya Akang teh Sawangsa Adi. Pamajid geus tergagrumegag deui. Kabru gue manehna ngarontok ka Pamardaka. Atuh Pamardakanya gitu keneh. Manehna nangkep ti papareket ka Pamajid. Duanana paungku-ungku bari ngaluarkeun cipanon. Ngarasa bagja nu lain dikieuna bisa tepung deui jeung dulur sapaguruan. Atuh saukur nu narempokeun kabeh oge taya nu teu ting polohok. Lantaran nu disangka bakal hebat padungdung teh buktina mah kalah kasilih rangkul nembongkeun di kasonoan. Kalanan Adi. Pamajid alias Pasuhangsa bari ngalesotkeun rangkulan. Ari itu teh saha? Pamajid bari ngararet ka Andi. Ki Andi, incu abdi. Pamardaka oge bari ngararet ka Andi. Aduh, teu sangka. Paingan tiba heula manehna ngagunakeun jurus gelap ngampar. Geuning da incu keneh sorahangan. Tapi itu Adi, yang Andi teh ngabogaan haur koneng. Ti saha teh? Haur koneng? Pamardaka bari nalak-nalak. Bener we kakara sidik. Andi teh keur nyanyekel haur koneng. Nu rupana mani geus herang. Bet siga kagungan paguru Kang Wangsa.
Punya kagungan guru urang. Akang mah sararet oge. Pamajid bari teu leupas neuteup ka Andi. Kek tuh. Andi, nah di mana hinep menang haur koneng? Pamardaka bari ngeteyep nyamperkeun bareng jeung Pamajid. Pamasihan ti aki guru. Nah Andi teh guru deui kitu iraha. Pamardaka kaget. Sumuhun aki waktu kamari ieu teh abdi ngampleng teh geuning. Saha jenenganana? Aki Musani ditambak baya. Aki Musani. Pamardaka jeung Pamajid meh bareng nanyana. Bari dibarung ku rasa kaget anu pohara. Sumuhun aki. Aduh, syukur atuh Andi. Lantaran Bapak Musani teh nya guru aki anjeunna teh Andi. Pamardaka bari ngarangkul ka Andi. Lain bae ngarasa bungah pedah Andi teh murid guruna pribadi. Tapi oge ngarasa bungah bumeh Pamardaka teh bakal bisa papanggih jeung nu jadi guru. Lantaran sasatna Pamusani teh baheula ngadadak ngiles. Hantem di teangan kaditu kadieu teu kapanggih. Ari ayeuna nganggo rehel, turug-turug geuning teu jauh. Bet aya ditambak baya. Jangan di anak kitu mah dujang Andi teh leuwih punjul tibatan urang. Pamajid nuluykeun caritana. Ayeuna mah ditujukeun ka Pamardaka. Leuwih punjul kumaha Kang? Pamardaka bari semu kaget. Leuwih punjul Adi. Lantaran geuning eta haur koneng teh kapimilih ku Jang Andi. Kapan saur paguru baheula haur konengna teh bakal diwariskeunana nyaeta ka muridna nu geus bisa ngawasa sakabeh ilmu panemu nu jadi guru. Kapan urang mah teu kungsi ngamilik sakabehna. Sumuhunnya bagja teman hidup teh Andi. Pamardaka bari ngusap-ngusap sirah Andi. Ebreh kadeudeuhna teh estu ning lain ngan saukur jejeunan. Jangjana geuning ieu teh Jang Andi teh sarua we incu aki keneh. Ku kituna hempek ya lu anggur mah silih hampuraan. Pamajid bari ngararet ka Wijana nu harita geus hudang sarta terus we cenekul. Mireungeuh adegan nu memangna teu disangka-sangka ti samemehna. Teu bodo kagetna teh lain lumayan. Wijana ngagugu. Manehna geus muniang rek nyampeurkeun ka Andi. Tapi Andi ngagentak miheulaan. Teu asa-asa gabrug we manehna ngarangkul. Kang Jana, hapunten abdi Kang. Andi bari dareuda. Sami-sami Kang Jana ge Andi. Da teu sangka geuning urang teh ngadon ributan jeung baraya. Wijana bari males ngarangkul. Itu ieu pada ngalubarkeun kasalahan nu tumiba ka dirina masing-masing. Hayu ayeuna mah urang ka panenjoan we. Pamardaka bari ngaleng kaduanana. Mangga, Kang Suangsa. Pamardaka saterusna ngahayukeun ka Pamajid. Geus kitu mah bring we atuh sarerea ngabring muru ka panenjoan. Sajajalan tepetot bari ngobrol. Bakuna mah boh Pamajid, boh Pamardaka. Pada yang jelas kumaha kaayanana Aki Musani ayeuna. Geus kitu kakara disambung tina perkara si Jakalara sarta beuki ebreh we ayeuna mah. Yen bener si Jakalara teh mitnahkeun Andi. Ki Jantra nu nerangkeunana kalawan panjang lebar ngan hanya kalwe teu nyahoeun saha sabenerna si Jaka teh. Teu mun seug nyahoeun mah yen manehna teh karna kawasna Wijana teh bakal robah hatena ka karna. Lantaran tetela yen karna teh boga maksud rek mateni nu jadi akina. Jadi catur kumaha saterusna sanggeus daratang ka panenjoan ngan nu perlu dibajakeun teh. Pamajid Wijana katut Widarma samemehna marulang ka Cigasti teh. Pamajid kapaksa
kudu ngubaran heula si ruyuk. Rupana bae teu patiparna. Jelas nama teu potong jangjangna teh. Da teu kungsi oge si ruyuk teh geus bisa hibar deui. Atuh dinarek jung arinit pamajid ngabrehkeun deui maksudna yen isuk atawa pageto pasti bakal datang deui ka panenjoan. Lantaran rek katamak baya tea pikeun nepungan Aki Musani. Dalah pamardaka oge moal buru-buru mulang katang ulun lantaran rek nyilang heula katamak baya. Geus rada reureuh Ani jeung Ki Jantra arinit deui ka panenjoan. Nyaeta rek neruskeun lalampahanana nu kungsi katunda tea. Nyaeta deuk nganteur Ki Jantra ka hujung. Jalana tetep ka Pasir Banteng ngan ayeuna mah moal nyimpang heula ka Tamak Baya. Tapi ti kadungora teh rek terus we langsung norobos ka lembur hujung. Datang ka hujung kasampak teh Maijah jeung Nyi Tarsiah keur di dalapur. Orang breh Andi mireungeuh Nyi Tarsiah lain deui ngahlasna. Lantaran ayeuna mah beukita tela eusi beuteungna Nyi Tarsiah teh. Ngan teu saperti dina panglamunan we tacan mendeyang bener. Tapi ari meuleuneu mah beuki ebreh. Tapi kakaraku sakitu oge Nyi Tarsiah teh geus teu wanian kaluar. Ngarasa era ku tatangga. Kamana kudu nyumputkeun beungeut. Datang tu batur salemburna teh bakal raong daranyakeun. Atuh sanajan teu kitu oge ting ku ciwes mah geus pasti teu kanyahoan kawina tapi ari beuteung geus maneyang. Maksudna Andi teh hayang we ngobrol mun bisa mah rek ngabeberah. Tapi Nyi Tarsiah kawas nusurti yen Andi oge puguh sarwana pada-pada keur peupeus hate. Dina deuk na ngobrol oge tang tu kalah ka matak nambah-nambah we kana langsaan. Ya sababna nu matak saterusna mah Nyi Tarsiah teh teu moal numpi we di ngona. Kakara meunang sapeuting ayana di hujung. Aman teh naon-naon. Kadua peutingna nya kitu keneh. Tapi barang katilu peutingna geus kitu we memang geus diciriwancian ti sore keneh. Andi teu puguh hatena ngan ting sareblak we sarta sesaredetan. Reup magrib badan karasana asa bayeung yang hareudang. Nimbulkeun teu ngeunah cicing sarta buringas mata. Biasana lamun tas salat magrib teh sok datang gogoda marelak heuai, tapi harita mah taya pitunduheun. Lepas Isya Andi ngagoler, tapi nya kitu. Pitunduheun teh masih keneh jauh. Ieu meureun pangaruh awak nu karasana kalah ka beuki bayeung yang. Ku kituna koreja teh Andi hudang deui sarta teu panjang mikir deui. Jerut we manehna turun ti imah. Terus ngoloyong kana hanapeun tangkal peuteuy. Nu di imah teh nu nyahoeun lantaran geus ampih-ampih. Tapi teuing geus sarare encana mah. Sabot manehna keur anteng neuteup balegbegna peuting anu ngan saukur kacaangan ku bulan sapasi. Bari nyarane kana tangkal peuteuy bangun nu keur tenangan. Anak kolebat sidik jirim ngajuringkang. Sanajan bener harita tetenjoan rayem-rayem. Tapi Ani geus cukup bisa mastikeun yen nu ngolebat teh moal jauh ti manusa. Papakeanana sing sarua hideung. Sakumaha saruna oge jeung beleg-belegna peuting. Tapi Ani geus cukup bisa nitenan. Jung manehna nangtung. Tapi tonggong tetep rapet kana tangkal peuteuy kolebat. Kolebat katemong deui ngajuringkang. Gap Andi ngaragap tonggongna lapur. Haur konengna tinggalin di jero imah. Garayam kana beuteungna. Ngarampa beuritan pecut kulit munding warisan ti Bahrowi. Baragada we di udar. Cukup ya oge pikeun ngajaga diri mah. Kitu ceuk pamikirna Andi. Bari panon mah terus manco nembus beleg-begna peuting. Kolebat deui. Temong. Sidik jiri manusa. Malah siga nu gadeuketan ayeuna mah. Andi beuki ngarapetkeun awakna kana tangkal. Pecutna geus sadia pikeun digunakeun. Kolebat.
Aduh kanca, cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.